Tas si eta geus 3 bulan tarek bayar hutang kana aing lagi da kuain tuh jalan mana ge doang na tulak keur angkan antas si eta awas tah. Itu lain si Oning. Rek nagih aing eta si etanya. Dasar aing teu boga duit kieu keur paila. Lumpat aing ka pantau pipir lah. Muni. Buka, aing ge nyaho dia de kabur jalan buri yo. Buka. Dasar mah dia aing keur peuting tas ngadukun. Cek dukun kieu cenah. Geus dia lamun hayang dibayar korbankeun ta anu boga hutang kana dia. Buka ka dia geura bayar dia. Geura rek kabur ka mana dia tempat ka mana geura. Bayar ka dia. Oke ulah yeuh. Bangsa aing hutang sakitu ge dia baja aja amat nagihan bae. Ih, sabaraha hutangna ya 30.000. Baja aja dia makan aing ge ditagihan bae. Ku aing ge bayar. Tah, geus kerja ka ditu begitu. Tah lamun teu keur kieu dia mah moal bayar engkena.